cakot Lasmar Badaraya ujung pangarti nyer pana bisa kawangkong sareng ngadongeng luah ngaji anu disarangan ku pangarasana hiji alimin ulama anu sugih ku pangarti jembar ku panalar nyatan al ustad Ali Musa Daud anu kajamparing kangin-angin kakoncara kacana pria motosan bacana kulit di sastra ngami wahna wala teh bade ngaos ka pangersa alah ieu pangersa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah magalisa hapun dan ya bilami tarakat tinggal ya namanya abdi teh nya. Kawan wae atuh. Abdi sibuk pausan kamari sabulan tos di Arab abdi teh. Loh. Lain bisa ke Arab didinya. Atuh kedah percanten pausan. Percanten lah. Abdi teh ngapungkeun lang layangan di nagreg. Pegat lang layangan di udag bari tangah tunggul-tunggul di Madinah abdi teh. Ada ya ilmu teh sakti gitu kan. Nya. Lain di ke Arab teh ngado naon eta ke Arab teh. Mohon abdi teh ke Arab teh ieu tadi nama bari niangan lang layangan ari itu karena ngojek abdi teh pausan. Wah, geus kono wae wana ngomong teh euy. Pausan ieu aya dongeng yang menarik ieu. Cik. Kumaha. Aratik motor oge. Kumaha tah motorna tah? Pan di Indonesia mah Yamaha. Di Arab Mahmud. Make Coca-Cola ya Mahmud ge. Ya Mahmud. Sarang di ajaib itu mah modern pausan. Kayak gitu Teu kedah make bensin di dieu mah motor teh. Ai majuna make naon? Cek kape ngawas alhamdulillah blenyeng maju. Oh, hate euy. Rem oge teu kedah rem pausan. Jadi tincang teu. Teu kedah. Teu dina leungeun. Teu. Kumaha tuh? Make astagfirullahaladzim. Pernah ya pausan dicobaan kabli teh. Bener hade ieu motor ieu. Nya. Tapi tadi bejaan cara menghirupannya kudu maca alhamdulillah. Alhamdulillah langsung teh blenyeng maju. Kurang tarik kene maca alhamdulillah blenyeng maju. Pak Ustad pelebah di tikungan ieu tikungan makam kanjeng Nabi Ibrahim pan aya jurang di dieu teh. Poho ngerem abdi teh. Maca innalillahi turun. Maca Allahu Akbar turun. Terus maca naon deui? Ari pelebah dia tungtung jurang inget dampena. Nya eta kedah maca istighfar. Astagfirullahaladzim berangkat. Eureun motorna. Mohon eureun abdi teh alhamdulillah. Pijungkel ka jurang Ustaz. Alah. Poho ka jampe. Keserupa-rupa pisan ieu dongeng teh maneh. Abdi bisa bahasa Arab Ustaz. Cik. Lain menang sabaraha bulan di Arab teh tah? Yang menang sabulan abdi teh Ustaz. Bisa bahasa Arab bisa. Insyaallah atuh cepot gitu loh. Aduh. Aya kitu si cepot aya nama cik. Tes. Urang tes. Bahasa Arabna imah. Baitun. Bener barudak? Bener. Thank you. Deui sakali mah can percaya bisa beneran. Soalnya euy. Bahasa Arabna buku. Kitabun. Bener? Syukron. Syukron di bahasa Arab dah bener hati. Rese sih ah. Bahasa Arabna bumbuhan. Lepuket. Kayak alan we eta mah. Eta mah bahasa Sunda atau cepot? Pak Ustad, bahasa Arab kuncina awan aya huruf al eta bahasa Arab. Itu ya. Sumuhun. Cik. Rada hese ya nama rada panjang ya. Itu so. Bahasa Arabna kolor butut can diseuseum sabulan.
kolor butut tapi sesa buat babari bangsa Cing kumaha. lungkeun kabeng itu kan kenal